Woi, dulur-dulur, sadayana, ulah galau ulah risau, ayat trio bujang, demang jambul, nunga hibur. Dulur-dulur, kontrol atuh. woi, nu di kaler, jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu kolot, jeung nu ngora, murang kali. Oke bisa. Kontrol atuh. Woi, Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua. Komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol Woi, atuh. kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, Kontrol atuh. woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Nikmat, nikmat, nikmat. Peda eueuh nganggur, teu dianggap batu, rek bener dianggap salah. Jelema ayeuna loba nganilena, status sosial loba duitna. Sanajan urang lempeng hirupna, kekewehina. Dulur-dulur ulah mandang jelema dina status sosialna. Da Gusti Allah mah mandang hambana dina iman sareng takwana. Yahwa nikmat. Astagfirullahaladzim. Naon mang make nyebut kitu? Kan puasa mah jurig lain dicangcang, tapi ieu aya bari ngopi. Hayang mah nguyup ulah api-api dah. Bulan puasa ya teh, boga adab saeutik mah. Beuh, panakol bedung. Kolak cau masing-masing lah tuh. Ulah sok ngadadak jadi malaikat dah. Ora bijado ge. Beuh, kontrol atuh bet. Urang mah lain sok bener. Emang urang jelema bejat, tapi teu kos maneh. Keur mah bejat teu boga adab deui. Lamun teu bisa ngargaan jelema mah, hargaan Gusti Allah. Mamang we dah. Penting bahagia. Beuh, kolak pasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Betty sholat yuk. Oh kitu we salat mah. Aang hoyong jeung Mang Betty Nah aku duyung urang. Sorangan kitu we. supaya Mang Betty bisa ngerasakeun nikmatna hirup. Ya, keur ngarasakeun nikmatna ngopi. Kitu dah, budak-budak nyeramahan wae. Zaman kiwari mah budak-budak geus wani nyeramahan kolot. Kantos satu Aang Cipayun kamu sholat. Oh, bawa. Mang Betty. Oh, budak Badung. Lagi mere ciki deui ha. Tung budak kolot saeutik di tinas ya. Emang aja kutu. Heeh, kutu beas. Bisaan Mang Betty mah. Bisaan mah ora ya tuh. Ora cinduk. Sinduk mere. Lainna puasa ieu eja. Aduh budak-budak geus diajar teh puasa. Puasa tuh puasa. Eta Mang Betty keur ngopi. Era atuh kolot-kolot. Lainna puasa yuk. Kelek. Juga jangan kalau kah ngebalikeun kalau kah ngelek. Lainna puasa ieu budak-budak aduh diajar teu puasa. Bener si eja mah nya dasar budak Badung. Kumarik maju tuh ieu lembur. Generasi penerusna pas siga maneh mang. Puasa. Urang mah geus senior geus pernah puasa. Mang Betty mah loba omong jiga mama. Kang budak-budak ngelawan we. Ulang ngajakan adik orang teu puasa atuh bet. Maksudnya naon ngajakan gelut ah? Tanya di mana? Jajakan kurang teu puasa. Resep cara mana bere contoh teu bener ka budak. Naon masalahna emang? Taresep, iya diri orang. Teu peduli orang. Taresep bodo amat. Lebih baik dibenci tapi jadi diri sendiri daripada jadi munafik.
jangan nyokot hati manusia. Tah eta cek Mang Koben. Atuh bet, ieu teh belum suci. Ulah di kotoran kuting ka maneh. Anjingnya naon ah? Naon emang naon? Ah, geus atuh kunaon sih? Urusan urang jeung maneh encan beresnya bet. Oke. Kunaon sih nang gelut we gelut. Teu naon ti. Hari eta naon teu puasalin. Teuing, abi teh kadege geus aya kopi. Nanya. Nuhun. Buka ieu usaha. Teuing usaha teh ieu mah. Kunaon sih kitu wae, teu eling wae, teu bener wae. Kunaon emang? Peduli naon sih ti ka? Keperasaan age situ teu peduli. Lo so peduli deh. Introspeksi diri coba. Kunaon Siti can ngejawab perasaan lainnya Siti teu bisa nerima apa adanya. Siti boga kolot keneh nu hayang anakna boga salaki teh anu bener pola tingkahna, lakuna nu hade ibadahna. Sok atuh rubah lalaunan. Benerkeun mun bener cinta ka Siti mah. Saya kuat bulan puasa yang nama Sep. Geus ya nu euseuh. Apaan? Ku lapar nama, ku leuseung nama lain ku nempo batur barang daan, ku minum kopi, lain da. Naon? Nempo pamajikan batur. Dia teu kuat. Mah deui dung ngaranna ge jomblo. Sok aya wae geus mah handeup. Nah lapar puasa ih. Atuh kumaha deui Sep? Kabita. Komo bari aja nempo pamajikan nu herang. Kituna ya Allah, jadi hayang buru-buru minum ya. Hayang buru minum, hayang mana puasa dong? Puasa atuh ni, ieu menilai kieu. Tuh nempo awake bararegang puasa mah. Mah teh puasa lain. Teu nyiduh-nyiduh geuning, telan sugan. Tah urang nyiduh dong. Marconi. Itu hitelenan maneh mah. Aya wae dungnya. Heeh. Yeuh sakalian inum yeuh. Inum. Tah, daripada turunan situ. Assalamualaikum para jomblo. Waalaikumsalam. Jomblo kronis, cager. Alhamdulillah. Ira gering, Bu. Gering. Ngomong-ngomong sopan atuh pakai mamang. Maaf, Mang. Maklum, lapar. Eta mah haus dong. Tah ieu lapar mah yeuh. Bener, Mang. Tuh, Sep, dong. Mi si Betty bulan puasa ge jongjon we ngopi di Balai Ceria. Teu nyaho sugan mainan mun ieu bulan suci Ramadan. Bos nu teu apal we si Raji to ae Mang Jambul mah. Geus antepkeun jelema nu kitu mah. Ngaranna ge Siluman Awi, hirupna ge kumaha dewek. Bener dong. Heeh, tempo we nabukna. Siga daun awi Lainna jurig bulan puasa mah di Carangcang dong. Pan si Betty mah jurig jajaden nih. Di bangsa jurig nage si Betty mah tadi aku saking kurajitna. Bisa wae kolak hui. Karena pasti kelanya aja naon nih. Kata mau ke dong kenapa lakui? Bisa ae magrib. Inallah. Alhamdulillah lumayan ya jeung buka aja. Sep di payunnya, yuk lumayan yang buka. Bagus manjang. Magrib bagus. Sok bawa nepi ka imah. Bawa buka tah. Bagus sok. Bisa bawa ya. Nepi ka imah. Panjang wae. Magrib. Uratna cigana nu leupas hiji tah. Geus teh bodak daripada ngomongkeun si Betty, engke pahala urang-urang leungit atuh. Mending urang ngabuburit daripada ngomongkeun batur mah lah. Sep. Gas. Oke. Ya. Mi. Gua dikieu naik sepeda. Ayo buru-buru. Jadi hayang naik sepeda geus udah. Dar, nginum teh bari kacang-kacang atuh dan nyemil dari beto palal teh nya palal ya aduh. Ieu nu ka warungna ieu nu biasa ka warung teh ka dieu teuing ka mana jeleumana tah. Kontek tuh. Kuat tah urang beak. Emang boga duitna keras.
Alhamdulillah. Ya tuh pan preman mah gampang mah preman mah. Biareun. Preman Hanya mah. kok tadi. Naon wae ya? Balak Bener, apa naon ya? tuh, Bener, balak. Iya katanya baleurem ning bet. Wah, di urang mah hideung nih. Taritik. Apa panon geus ieu ya? Bisa ada iya ya panon ya. Aduh, Genep atuh. pada ieu kacamata kacaan ya, tapi Cak burung genep teh. tuh keluarkeun. Oh iya di urang euy. Malu Bener. dar, tarik lagi dar. Ayo, Oke. oke. Siap, Cak. tarik. Nanti isuk ya. Itu isu, ya non. Sahur, parwasa pan? Kudu parwasa. Nah nih, saya, enak saya. Si Caca, maju Cak. Cak, ih, Sabar lah. Pikiran naon sih, Cak? Selamat. Ini kocokannya kosong kabeh ya. Orang nih. Siap. Nah, Assalamualaikum. Mantap. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum pemuda. Waalaikumsalam. Hei. Ayo. Goot. Ayo lanjut. Saya Waduh, asik amat teh main gaple. Biasa Sep ya, bari ngaudangkeun sahur. Sahur milu sahur, buka milu buka. Hari puasa henteu. Padu wae saya ngomongna. Maaf le, kalepasan. Bener Cak, loba nu kitu. Tapi leuwih saya nama tungguan saurna bari tadarusan Cak. Orang tuh bisa ngaji, Sep. Bating macam beranda Facebook sih Cak maneh mah. Maca Quran geura kali-kali mah. Siga nu bisa wae maneh le, maca Quran. Doa arek dahar ge bismika. Daharna bari sare meureun, Cak. Aduh, bisa wae katumbar. Biasa le, kalepasan. Dar, tadarusan dar. Di musala. Nya ti payun we, Sep. Nuju nanggung ieu. Oh Oh, benar. Bet, tadarusan yuk. Cak, gua lewat. Kalau baca tadarus we sorangan. Langsung ngajak-ngajak. Geus. Eling atuh, Bet. Gitingna jore, baperan payah. Kunaon emang? Teresep mantog gitu. Mantog. Sep, teu naon? Tidak naon. Udang. Orang mana bet? Goreng bawa anak. Aneh dah. Mantog itu mantog. Si tinggal ku botol. Geus atuh ngerakeun. Geus le mangkat. Pura Sep. Biasa Betty reaksi kimia bawaana jore. Nah, cenah naon dar. Urang di payunnya. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus atuh jore bawaana. Ulah kitu, Bet. Si Asep mah bager jelemana. Naon? Geus. Maaf, Bet, kalepasan. Badar. Caca ninggalkeun orang nih, Bos. Terus solidar tak jelema. Bet. Betty. Buka. Ya, Pak. Bau kieu. Bau mabuk kieu udaknya. Buka. Ayo ku bapak diantar uwi. Bos ruangannya sih. Nya. Ayo bro, buka. Terbuat, Pak, orang, Pak. Ayo di papai ku bapak. Ayo, buka. Topi, Pak, topi. Sana. Ayo. Aduh. Bapak koyang. Aduh. Ini, Pak, pakai kacamata, Pak. Biar ada ganteng. Assalamualaikum. Sep. Asep. Udangan sahur yuk. Waalaikumsalam. Sep, ngudangkeun sahur yuk.
Ari maneh Sep? Ieu kunaon biru kieu? Tina naon dong, biru lu ini kenapa anto? Ah, teu percaya urang. Nu bener. Kunaon eta Sep? Heuh, Sep, kunaon eta benguk kitu jiga kos nu ditampol. Tina naon mang, dong beneran. Bieu ti jeduk panto lulung kene. Dicium ku saya ta Sep? Menikah cika biru gitu. Kuranda nih. Jedog deh Marconi, kunaon eta Sep? Kunaon? Sep, maneh baturan urang kabehan. Nyeri hiji, nyeri kabeh. Sok kaena jujur ditampol ku saya tak? Jadi kieu tadi tos Isa Asep arek ke musola bade tadarusan. Di pos aya si Badar, si Tole, si Caca, jeung si Betty keur main gaple. Ku urang diajak tadarusan. Oh, ku si Badar. Keterlaluan eta jelema. Lain si Badar dong. Terus kusaha tuh Sep? Eta si Betty. Hah? Si sarang tawon? Kok bisa nampol mana gitu Sep? Jabrik amat jelema eta songong. Muhun mang, teu narima meureun. Tadi diajakan tadarusan. Betty wanita ka awewe. Aduh. Kok ka awewe sini? Wanita ka Yuni Sarah. Urang teu narima Sep, si Betty nampol maneh. Tampol kudu dibales jeung tampol. Urang bae pelajaran si Betty. Sabeurkeun ka kontakana. Ulangan mang. Langsung. Urang yang pasti kelanya. Jeung naon nih? Eta yang mau si Dudung, cenah pala kui. Bisa magrib. Allahu Akbar. Yang pasti kelanya. Jeung naon nih? Eta mau si Dudung, cenah pala kui. Urang yang pasti kelanya. Jeung naon nih? Eta mau si Dudung, cenah pala kui. Bisa magrib. Urang yang pasti kelanya. Jeung naon nih? Eta mau si Dudung, cenah pala kui. Bisa magrib. Assalamualaikum. Sep. Asep. Hah?